Nya Durbala, dewek teu sadar, lila pisan netep eta batu. Dewek jadi inget deui kana kajadian baheula waktu dewek anjo ka ieu tempat. Samemehna dina hiji peuting dewek menang ilapat tina pangimpian. Dewek ngimpi tanda tangan seorang Brahmana anu nyarita yen ajian Balung Wesi jeung ajian Guruk Bayu bakal tambah rohaka lamun eta kedua ajian teh dibarengan kurongkahna kekuatan gaib naga bumi anu ngageugeum Gunung Sangiang. Ajian Runggah Geni. Yelis, singkiat Nyai, singkiat. Yelis, Kang sakit. Nyai itu ngantunkeun akang Nyai. Akang teu tiasa hirup tanpa Nyai. Yelis. Sandiwara Radio Ajian Runggah Geni, gambaran tina keangkuhan, kebiadaban, angkara murka, sekaligus kaluhungan budi, pangorbanan jeung abadina rasa kaasih sapasang tulisan manusia. Dina pedaran episode anu munggaran ieu ngabantun jejer carios Sarya kelayung di Tegalan Galuh Pakuan. Dina pedaran seri ke-12 ieu didukung ku para palaku Ridwan Firdaus minangka Durbala Ngora, Prestiana AS minangka Ki Durgapati, penata acara Prestiana AS Iis Ansor sareng Giang Muhammad Iqbal wilujeng ngadangukeun. Guru, punten maksud guru teh, orang kada istirahat di mana guru? Nya Durbala, nya, ayeuna mah urang istirahat heula euy. Hayu, urang istirahat di jero Guha Sangiang. Guha anu pernah jadi tempat lahirna Ajian Runggah Geni. Cenah aing teh rek dibawa istirahat di jero Guha Sangiang. Nah teh salah gitu. Mani meredong gitu eta guha teh. Ceuk beja mah guha ieu teh kawentar sangetna. Jeung loba jalma anu teu bisa balik deui. Ceuk beja aya oray anu kacida gedena. Buah-buah loba jalma anu teu bisa balik deui teh nya meureunna dicapluk ku eta oray. Jeung cenah mah loba keneh ipritna. Sararian teuy. Mung aing kudu paeh ku iprit mah. Tapi ketang teh kudu hariwang. Lantaran aya Ki Guru jeung dia ayeuna teh wanci geus ngagayu ka subuh. Kunaon Durbala? Ilaing kalon pupurungkutan siga anu sieun kitu. Henteu.
Ente guru, abdi mah teu sieun. Nah, bet kedah sieun segala. Margi kahiji abdi sasarengan sareng ki guru. Kaduana pan sekedap di oge bade nincak wanci subuh. Biasana teu subuh mah tara karaos. Dongkap we wanci carangcang tihang. Jole wanci pananu poe medal di paliwetan. Bener Durbala, bener. Kudu kitu euy. Saurang jawara pilih tanding kudu gede wawanen euy. Jeung bener deui, sakedeung deui oge beurang Durbala. Hayu Durbala. Ayeuna mah urang buru-buru asup ka jero eta guha Durbala. Lamun geus di jero guha mah bakal karasa leuwih hanet jeung dirinya oge aya batu nemprak anu lebar siga nama cukup keur urang duaan istirahat. Eta batu baretoh mah sok dipake istirahat ku dewek. Waktu dewek nyiptakeun ajian rungkah geni. Sumuhun mangga guru. Daris pisan saya nama orang kedah saengan lebet kata guha. Supados pas panon poe mancaran urang tos tiasa gugah kalian salira segar deui. Ya Durbala. Hayu urang buru-buru asup. Sumuhun mangga guru. Sanggeus kitu mah, buru-buru Ki Durgapati jeung Ki Durbala asup ka jero guha Sangiang. Kayaan masih poek mongkleng, maklum harita kayaan teh masih wanci janari. Katambah eta guha teh kaiuhan ku kakayon jeung tangkal kai anu garede. Tapi keur Ki Durgapati kayaan kitu teh teu jadi halangan lantaran manehna geus apal pisan ka sakuliah eta guha. Pan manehna teh geus pernah cicing di eta patempatan. Waktu wanci ngagayuh ka haneut moyan kulisik Ki Durgapati hudang gerendeng manehna ngomong ka diri sorangan. Wanci geus kasapih ku beurang. Srangenge mimiti nembongan medal ti tebeh wetan. Cahayana hurung mubiar nyaangan alam maya pada. Ngalilirkeun umat manusia pikeun neruskeun babakti ka anjeunna Sang Hyang Widewasa. Kasapih ku beurang srangenge mimiti nembongan medal ti tebeh wetan cahayana hurung biar nyaangan alam maya pada ngalirirkeun umat manusia pikeun neruskeun babakti ka anjeunna Sang Hyang Widewasa.
Gening geus beurang. Katingali rada caang ieu guha teh. Lantaran cahaya panon poe anu asup ka rohangan guha. Aing jadi inget deui ka jaman baheula. Waktu aing keur neleuman ajian rungkah geni. Guru, parantos gugah. Nya Durbala. Dewek karek hudang euy. Rada kaberangan urang hudang teh Durbala. Laras guru, tos rada siang ieu teh. Nanging salares nama abdi tos gugah ti tadi oge, tapi abdi teh wantun ngagugahkeun guru. Malihan abdi tadi sempet tibak heula di cai nyusu anu aya palih lebetan ieu guha. Saterasna abdi kaluar kanggo nitenan ieu patempatan. Geningan siang maka tinggal kaendahana ieu wewengkon teh guru. Kantenan upami ninggal pamandangan kanu tebihna di luhur batu luhureun ieu guha mah mani asa waas pisan. Katinggal sing ngrunggunugna pasir anu hejo ngemplo dipapaes ku singaringkelna wahangan anu caina herang ngagenyas. Ya, syukur Durbala. Ari Andika geus apal mah karena sakuliah ieu patempatan. Ke, tungguan sakedeung Durbala. Dewek kerek mandi heula supaya awak dewek karasa seger deui. Lamun Andika geus karasa lapar mah di ieu wewengkon loba pisan bubuahan liar jeung cangehgar. Andika bisa ngalah eta bubuahan jeung newak cangehgar sahiji mah keur ngeusian beuteung poe ayeuna. Mangga guru, dikantun heula atuh. Abdi bade milarian bubuahan heula sareng bade milarian cangehgar kanggo tuangan urang dinten ayeuna. Durbala, jika da indit. Harita Ki Durbala terus keluar ti eta jero guha pikeun neangan bubuahan keur ngeusian beteungna anu geus mimiti karasa pupurilitan. Tekung silila ti harita Ki Durbala geus datang deui bari rebo ku bubuahan jeung bebetian kalawan teu katingaleun mawa hayam leuweung anu bisa katewak ku manehna. Sanggeus Ki Durbala jeung guruna Ki Durgapati ngarasa cukup barang daharna. Pok Ki Durbala nanya ka guruna Ki Durgapati. Pamirsa sadaya, lalakon ieu mangrupikeun carita fiksi anu teu aya hubunganana sareng sajarah. Bilih aya nu kasabit nami kasebat daerah atanapi kasindiran lakuning palampahan hapunten anu kasuhun. Guru, hapunten manawi guru teu kaabotan. Abdi teh penasaran aya nu bade ditaroskeun. Naon anu rek ditanyakeun ku Andika teh Durbala. Kieu guru, perkawis nami guru. Sakaterang abdi nami Ki Guru teh Durgapati. Nah, eta teh nami Ki Guru asli atarapi sanes. Punten Ki Guru, abdi tos kumawantu naros kitu. Nya teu naon Durbala. Ari Andika hayang apal mah Durbala.
Sabenerna ngaran dewek anu saenya nama lain Durgapati. Ngaran dewek anu dibere ku inung bapa mah nyaeta Wangsarja. Gitu guru. Durbala ngaran Durgapati kan saukur ngaran julukan ti para jawara sejena lantaran loba pisan para jawara anu namahan pati akibat bentrok jeung dewek. Tangtuna manehna kabe namahan pati balukar tina teu bisa nahan rongkahna ajian rungkah geni. Satrasna kumaha guru? Nah guru bet nyepi di tutukan Gunung Haruman. Durbala, dewek geus pernah nyarita ka Andika waktu harita kulantaran dewek teu pernah manggi lawan anu sapadan. Akhirna dewek ngarasa bosen anu antukna dewek mundur ti alam kajawaraan pikeun nyepi di tutukan Gunung Haruman bari ngawangun paguron di eta tempat. Oh gitu guru. Mohon ngartos abdi ayeuna guru. Satrasna kumaha guru? Durbala, memang waktu harita basa dewek mutuskeun mundur ti alam kajawaraan. Sabenerna aya keneh rasa kapanasaran dewek ka saurang jawara pilih tanding anu cenah mah boga ajian aheng anu teu pernah ngalaman rag-rag di pakalangan. Oh, nah ki guru bet kadu paraosan kapanasaran segala ka eta jawara teh. Nah ki guru kantos bentrok itu sareng anjeunna. Sebenerna kulantaran eta Durbala matakna dewek ngarasa panasaran teh kusabab dewek can pernah nyoba elmuna papanggih ge can pernah. Durbala harita dewek ngaler ngidul neangan eta jawara, tapi geus sababaraha taun lilana teu diparengkeun panggih wae. Eta jawara lir diterei ku bumi hese di tianganana. Cek beja mah cenah eta jawara teh masih keneh katurunan ti Anggaseta, saurang abdi raja ti Karajaan Kertarahayu anu dirajaan ku saurang jawara anu ngaranna Prabu Rakean Layaran Wangi alias Sunan Rumenggong. Si jawara ieu cenah ngagem elmu Ki Anggaseta. Ngaran eta elmu nyaeta Jagat Saketi. Guru, upami kitu mah hayu atuh guru urang pilarian deui eta jawara teh sareng abdi guru. Teu kudu Durbala, teu kudu. Keur naon ayeuna mah dewekna ge geus hoream pikeun bakalangan deui euy. Dewek geus ngarasa tentrem hirup jauh ti karamean. Nya mangga atuh guru upami guru parantos kadu emutan sapertos kitu mah. Eta panginten anu langkung sae. Nya Durbala, ayeuna mah dewek geus teu aya niat pikeun neangan eta jawara. Muhun sae guru. Pangimut abdi sae keneh kitu.
Sakinten upami anu dipilarian teh masih kena cumenengnya guru. Kumaha upami anjeun atos perlaya panjanten mubajir waktu sareng taragi urang. Bener Durbala, bener pisan eta pamikiran Andika teh. Kernaon dengan jalma anu teu puguh padumukanana. Lamun manehna hirup keneh mah hiji mangsa oge pasti papanggih. Leres guru, leres gitu pisan. Mohon guru, nemeka emot. Tadi teka tinggal ku abdi, ki guru seperti anu ngahulang nalikana tepana batu di lawang ieu guha. Saleresna naon anu diemotan ku guru teh. Nya Durbala, dewek teu sadar, lila pisan netep eta batu. Dewek jadi inget deui kana kejadian baheula waktu dewek anjo ka ieu tempat. Samemehna dina hiji peuting dewek menang ilapat tina pangimpian. Dewek ngimpi tanda tangan seorang brahmana anu nyarita yen ajian balung wesi jeung ajian guru bayu bakal tambah rohaka lamun eta kedua ajian teh dibarengan kurongkahna kekuatan gaib naga bumi anu ngagegeh Gunung Sangiang. Durbala, sanes dewek mimpi kitu. Saterusna dewek neangan keterangan anu pasti. Nah sabenerna aya kitu gunung anu disebut Gunung Sangiang. Sanggeus bener-bener dewek yakin yen Gunung Sangiang teh aya. Nya dewek lunta ti lembur anu akhirna teburung kapanggih oge eta gunung teh. Nya eta ieu wewengkon. Gitunya guru cerita ki guru teh. Abi janten langkung penasaran. Hoyong terang pengalaman guru kapungkur tingawitan guru ngimpen dugikeun ka guru ngawasa ajian rungkah geni. Heug Durbala, heug. Lamun Andika penasaran mah ku dewek rek dicaritakeun. Kieu Durbala, caritana teh. Durbala, harita teh peuting anu kacida jemplingna. Dewek narasa sugema lantaran geus bisa ngayakinkeun dua ajian anu geus kacangking ku dewek. Nyaeta ajian balung wesi jeung ajian guru bayu. Mung sakitu anu tiasa kapihatur sandiwara radio ajian rungkah geni dina episode Saria Kelayung di Tegalan Galeh Pakuan dina waktos ayeuna. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hatur nuhun tina perhatosanana. Permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.